Assalamualaikum. Salam, Jang, irati kota siling. Aduh, teman mah. Karek balik pisan. Nuhun. Cuma usaha teh hasil. Alhamdulillah, Bah. Usaha teh keur dilancarkeun. Syukur aya betul. Rokok bah lah. Alhamdulillah. Rokok. Kagantian deui itu. Syukur kolot mah atuh ngadenge anak maju usaha teh. Alhamdulillah, Bah. Usaha teh diteker segala kabeuli. Ayeuna teh Nya, halus. alus Bah, alhamdulillah. Syukur beuri tanah nu teh geus halus sama ieu bah ngebantu tuh bulan itu. Insyaallah lah ke dibeli, Bah. Mumpung kerayang rezeki. Syukur boga kahayang hirup meuli tanah gade naon. Tapi ya, Bah, ya kahayang, Bah. Dia bawa harta saya ke Abah. Jadi mah pamajikan serada puasan, Bah, euy. Yang nyanung. Dan nyanong. Saya nyanung, Bah. Yang beungeur segala aya lah. Imah loba, Bah lah. Mobil loba. Nyanung. Iya, lain nyanung-nyanung da bisi gogoda tarik ke usaha da gogoda teh lalaki mah harta tahta wanita rek boga harta kaganggu ku awe terjadi kieu nyanung teh ulah peda-peda ceuk agama meunang nyanung da kudu adil boro-boro adil ka awe opat adil ka diri sorangan ge hese tempo pamajikan teh lain ku cinta we kana teu pararuguh sing aya rasanya da cinta mah 3 bulan ge kamari beak ulah boga rasa ayeuna keur usaha alus hayang nyanung segala rupa sing mutmainah sing areuna hirup teh tempona ku kanyaah lain ku nafsu pamajikan teh urang kumaha belana teh mimiti hese usaha ayeuna geus hasil hayang nyanung itu sia mah didikan aing kitu patut mah aya kahayang mah usaha keur hasil lain nyanung cek aing tadi tuh aya kebon di ditu nu haji saha beuli bugunuk hirup teh lain hartina dudunya da kudu boga hirup di alam dunya mah syaratna dunya asa teu ngadidik kana kitu patut mah kayak